Lamun kolot ngarep-ngarep ka hiji anak, pamulang tarima ku hartabana, pamulang tarima ku duit, pangrugi-rugi nah eta mah hadirin. Rugi barudak geus dewasa, baroga gawe, baroga penghasilan gede. Pas barudak rek maju, urang kaburu maot. Bagianana teh capena we hungkul. Da ngarep-ngarep hartabana na teh jadi anak. Anak mere mobil misil, da geus teu genah atuh numpakanana ge, da geus kolot urangna. Budak ngirim sukro 5 kilo, da kalah main bal di jero baham teh nya. Geus teu teurakna nahaon da geus metik urangna ge nya. Pangmeulikeun baju, jas make dasi. Keur ngorapan kasep ari geus aki-aki mah pan jiga me tuntuneun nya. Naon anu dipikabutuh tinu jadi anak? Doa jeung kasolehanana. Matak pangrugi-rugi anu jadi kolot boga anak sababaraha hiji, tapi eta anak anu loba teh teu mampu ngucapkeun Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gusti tamplokeun pahampura Gusti, kadeueuh kaasih Gusti kapun bapa jeung kapun biang, sapertos dareudeuhna aranjeunna ka jisim abdi dina waktos alit. Lamun eta ucapan diucapkeun dina tiap-tiap beres salat ku anak-anak urang, waduh manfaat luar biasa tinu jadi anak. Tak ieu anu disebut anak soleh teh lain saukur ku kabeungharanana. Kabeungharana mah keur diri nah hadirin.